Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, gawat, cai PDAM saat. Aduh, mangkaning api terek cuci motor. Ah, kumaha atuh? Tuh, minta tolong si Uwawe. Wah, minta tolong cuci motor bisa? Bisa wae, asal aya buruhna we. Sok lah. Mana motorna? Tah ieu motorna. Ieu lah. Iya. Wah. Nah, itu tumpakan. Itu bisa karena motor. A few moments later. Enggak, cuci motornya. Motornya mana? Beres nyucinya besok. Iya bona. Kenapa nih mama teuing? Nya eta dihitungna kiloan. Bobotna aya sakintal. Dihitungna sakilo 6.000. Di total genep 100.000-an. Emang di mana cuci motornya? Nya di laundry atuh Mi. Biar kinclong. Kelo. Ih, si Apita kemana sih? Tah, ayo Mang Devan. Mang Devan! Mang Devan! Mang Devan, Naon Mi? ningali si Api tuh. Henteu. Ih, tadi teh ngomong rek ngusep. Tapi ka ayeuna can balik-balik geura. Nah kumaha kitu? Ari di balong mah meuni kuatan melongkeun ku kumbul ti isuk nepikeun ka peuting. Nah, ari ka pamajikan tara pernah melongkeun siga ku kumbul. Oh gitu, Ami hoyong ditinggalikeun lila jiga kukumpul. Nya atuh hayang. Aya carana Mi, Cik kumaha? dihareupeun si Api. Tenam gaya kukumpul. Nu kumaha gaya ku kumbul teh? Emang bisa? Bisa Allah, diciduhan. Anjir. Ruas, telat. Enak, Pan. Pak RT teh ke mana-mana? Teu Pan, ke mana atuh? Oh, gitu. Buah-buah urang teh jodoh, Pak RT. Nah, apaanan? Jodoh mah gak kemana-mana. What the fuck? Amit-amit! Antosan Pak RT. Ami, lamun api hayang boga pemajikan deui, menang teh. Yang menang atuh Api, santai we jeung Abi mah. Menikah nyung pisan si Ami teh. Meni soleha, Tapi Abi minta syarat. syaratna naon? Abi yang dipampeserkeun heula sawah sareng mobil Fortuner. Ai eta si Ami jika nu teu mikir boga pamenta teh. Pan api teh teu boga duit. Api anu teu boga pikiran mah. Geus mah teu boga duit. Kata mah hayang kawin deui. Tah, kawin aja padu. Wah kawin deui